Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring Fatimah Putri Agani bakal macakeun biantara nu ngeunaan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, runtuyan mutiara puja ti Iranu Widuri. Puji rantuyan inten pangalem ungkaban kasukmaan sukma. Ungkaran pamuja zat anu sinenjang kaheman. Buktosna ngaheman ka hamba-hambana nyatana Allah Subhanahu wa taala. Salempai ka Nyaah anu maha welas, sinuat sholawat, sinelam salam, mugia salamina dirurupkeun, diamparkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina deungeut ieu simkuring ngahaturkeun nuhun ka salarea anu parantos maparin waktos kangge biantara nu ngeunaan COVID-19 dina Zoom ieu. Hayu urang babarengan yang hareupan pandemi ieu gotong royong ngahiji padu sabab ku cara ieu arurang bisa nying hareupan. Arurang teu sorangan. Arurang babarengan jeung nagara-nagara nu sejen nu sarua oge jeung nagara arurang keur nying hareupan COVID-19. Ayeuna 208 nagara di dunia kaasup oge nagara arurang keur nying hareupan tantangan nu can pernah kabayang saacana. Masa ieu teh berat bagi alurang salarea. Malah corona ieu teh mawa kasedihan bagi babaraha jelema. Dina kesempatan ieu simkuring bakal nyampaikeun pangajen jeung ngahaturkeun nuhun ka kabeh tenaga medis nu geus berjuang nying hareupan COVID-19. Ditambi oge TNI, Polri jeung kabeh relawan atos ngajalankeun peran tanpa pamrih. Simkuring bakal nyampaikeun pangajen sabab geus ngalakukeun pangorbanan nu luar biasa. Tetep optimis, disiplin, stay at home, jaga jarak oge dina interaksi jeung babaturan, rajin wawasuh panangan, ngangge masker oge mun bade kaluar ti bumi. Insyaallah arurang bebas ti virus corona ieu. Sakitu wae ti simkuring, punten bilih aya kalepatan. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.